nasib di tahun ke tahun kieu deui. Cenah kehidupan teh kos udah berputar, tapi urang dihandap wae. Sugan macet kitu rodana can diolian. Hayang santai batur jiga urang ngarasakeun kumaha rasana jadi urang. Nempo batur mah numpak motor ting tirilik, ai urang mah numpak sendal. Bari jeung ti dua toko meuli sendalna. Nepi ke area teuing urang kieu wae teh. Aya nu mere duit sakoper mah. Rek dibere kabeh tetangga ge. Eklangan pasien lah. Lumayan sa pasien mah Prabu ge. Aya jeung rokok mah. Tuh, jika keleureun, sampereun ah. Tunggu korbanku. Naon mang maneh juga ulang-ulang kitu. Biasa urang mah ulang-ulang kieu unggal PG. Nah, carita tuh ka urang, sugane urang boga solusi. Masalahna teh urang teh hayang hirup jiga batur. Teu kawas kieu belang sakuae. Gampang maneh kitu mah. Gampang kumaha, pan butuh proses. Jadi kieu mang, urang bawa kenalan, Mbak Uyut, anu bisa melikeun kehidupan. Anu susah bisa jadi beunghar. Anu beunghar bisa jadi susah. Aduh, tulungan urang geus capek susah wae. Bener mang, mun bener ayo ayeuna cong anteur ku urang. Hayu atuh lah, siap. Kela, pada Naon, syaratna. Naon syaratna? Maneh kudu mah duit 100.000 jeung syaratna. Aduh, berat euy. Eta mah kumaha mang. Da kege duit nu 100.000 teh balik deui, kana jadi leuwih loba. Tuh kela urang rek mah duit heula. Asa boga jatah jeung meuli beas. Heuh, tong liga. Menang mangsa. No. Hayu lah. Hayu, siap. Tugan tidak sakadeng lo. Besok Yut. kejero we. Yut, aya pasien di luar hiji. Bawa we kejero. Kade poho komisina jeung urang. Ribut we kana komisi mah. Cing bawa asup we. Siap. Tuan. Mang. Terus panggil tinggal ke jero. Geus. Urang ngomong dieu. Siapa tuh? Punten. Kadia kejero. Nyayut. Cu, aya naon tujuan ka dieu teh? Hayang beunghar yut, min jiga batur. Hahaha. Babari hayang beunghar mah. Bener yut, kumaha tah carana? Carana mah maneh digawe sing tekun. Mun hayang nambah senang, ditutna seeng. Gege bakal beunghar ieu. Hayang beunghar minta ka urang cicingna imah butut. Yo, sugan teh bener bisa nyieun beunghar ngadadak. Kira-kira maneh sanggup ngalakonanana? Sanggup wae yut. Asal jadi beunghar aing mah. Kela wangili kela.
kieu engke maneh isu peuting tapa di tengah makam. Makamna anu di sisi jalan tengah di belah katuhu. Tek di lembur mana we eta mah? Mun aya nu mare tampanan kumaha sanggup? Sanggup Yut. Oh atuh cing geura lakonan. Nuhun nya Yut. Amplopna mana? Main edit wae. Hehe, poho Yut. Nuhun. Oh geura cing. Kumaha geus? Geus. Nah tuh bisa melangjung heula. Atuh nuhun nya. Oh, siap. Yut. Naon ngegeruan wae? Mana jatah orang? Aduh, ya geus teu sabar. Oh iya, can buka-buka acannya buka ku sia. Duh. Euy. Nah, anjir aduh. Kosong. Anjir nipu. Aduh. Aduh, ibu bodoh curiga ya teh. Aduh. Sia mama pasien teh bener.